Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bayana utamina baraya-baraya nu aranggangnya aya anu di seluruh Indonesia di mancanegara jeung sajabina wilujeng gabung sareng simkuring Mang Dedi jeung namangsana medarkeun carita jakarana nuki wali baris disungsi bagian anu ka 101. Sate acana kada hilap like, subscribe, komen sareng loncengna toelnya. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana. Kasugri para wargi sakumaha nu parantos di Bandungan dina bagian anu ka 100. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam paso sore di Tegal di imahna Nini Rusi nyata di Tegal nya teh harita nyimayang sareng jakarana parantos khususna Yarum parantos tepung jeung indung tepang jeung bapakna nya kasaksian kunyimayang oge nu sanesna kumaha tuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana kaayaan alam paso sore dina unggul ning ieu carita. Tongeret reang di sarada mapaesan kaayaan alam harita jika kadengena anu cerik padahal nyi arumah atuh lain cerikna teh cerik tapi cerik kabungah bisa tepung jeung indung tepang jeung bapa sadengkeun atuh pikeun nyi mayang mah harita mending ngahulang moabina lamun sok boga keneh indung mah tangtu meureun jiga kitu. Pajata yang lamun boga indung juga Nyi Arum channel asli geus tangtu jigana indung aing oge bakal kitu ngagalentoran kain kanyaahna kitu ceuk geranteusing hante di Mayang. Bari jeung harita keneh oge ngusap cimata ngalembereh kana dua pipina sabot keur kitu trojo pakubu anu balik ti kebon lenggena ngajingjing kored nya barang gok kaburuan mah atuh sarta nyaksian si Amburo dia anu harita keur paungku-ungku jeung nu jadi anakna. Kaloweng we eta kored teh dibalangkeun bakat ku atoh meureun terus muru ka Nyi Arum. Nyai anak amah geus datang geuning hidap. Pakubu harita ngomongna kadenge dumareda. Ret ka Nyi Arum ku pakubu harita kena oge atuh kanu jadi bapana oge ngarontok sok atuh si Ambu harita diresotkeun terus ngarontok kanu jadi bapana. Maya hampir-hampiran eueuh soraan Nyi Arum. Ukur sakitu kecap anu kaluar teu kuat ngomong sabab geus teu kuat nahan picerikeun. Hatena bunga sedih jeung nalangsap pagalo ngajadi hiji. Kitu deui pakubu
Harita tenepikeun katekuat nahan cimata komo barang nempo kana kaayaan awak anakna nu katempona astuning matak pikawatirun. Alhamdulillah. Ya Allah, nu Maha Agung, nu Maha Kawasa anu tos maparin kasalamatan kapunana. Hatur nuhun Gusti ya Allah. Ayeuna disimak abdi tiasa ngumpul ngayung jeung kulawarga. Bapakku ngucap syukur ka Pangeran anu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala anu geus ngarepanang tayungan jeung kaselamatan kanu jadi anak jeung kulawargana. Pok atuh Nyi Arum harita. Hapunten Abi Ama, wirana me ayeuna abdi tiasa nepangan ka Ama kali ambu geus anak ting Arum anak Ama. Teu kudu menta dihampura cu. Dama oge geus ngahampura kana sagarupana. Sajabat kitu Ama oge ngarti kana kayaan hidup. Sabalikna anu kudu dihampura mah Ama lantaran Ama teu sanggup ngajaga nu jadi anak. Teu sanggup mere pitulung ka hidup tina kajahatan si Badrogi. Itu cek Pakku. Barjeng usapan sirah nu jadi anak dak bangun anu deudeuh pisan. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu mah Nyi Arum jeung indung bapana geus laleret tina sagala kasedihna. Kasedih teh kasedih jeung bunga campur. Malah ayeuna mah tiluan ngarasa bunga tur bagja. Nu teu haya hinggana. Sabab geus bisa babarengan rung mumpulung deui sakulawarga. Sabot keur kitu harita res Pakku ka Jakarana anu ti tadi ngajajanteng we nangtung sarta nyaksian kana kaayaan anu lumangsung di dinya. Kasep geuning hidup eta teh bagea kumaha dah mahangcu. Pakku tumanya bari jeung neuteub ka Jakarana. Menang pada nyakit tu tipaku wusrog atu Jakarana nyamperkeun. Cerodok atu munjungan ka Pakku katut ka Amburodia kitu deui ka Nyi Mayang anu kenang tung weh gigireun. Alhamdulillah pamijira danget ieu mah pangestu abdi teh nanging kumaha sawangsulna Bapak kali Ibu sakulawarga daramang. Alhamdulillah. Bapak oge cager ari awak mah Kasep. Ngan ayeuna mah Bapak teh keur loba pasoalan anu dipikiran. Ari pasoalan tangtu hidup oge geus apa kana kajadian anu ayeuna keur tumiba ka urang lemur Sindang Sari. Tah kitu anak ing. Harus pisan Pak. Abdi oge tos terang kana perkawis eta mah. Margi Mang Japar oge parantos nyaurkeun sagara rupina ka abdi. Sabot keur kitu Jawa Senene Rusi harita ngageang nyamperkeun lempangna atuh harita kundang itu sok sanajan memang geus kolos sarta rada bongkok tapi sinene teh katempona cangker keneh. Awakna jag-jag sorot panon segeun sarta awas keneh. Ih, geningan loba jelema yo. Nah, aya saya mah saha deui Ece Mayang. Datang ka dieu. Sini ini datang-datang teh langsung tumanya ka Nyi Mayang anu jadi incuuna. Memang leres pisan ini ieu teh aya Ning Arum sareng Kang Jaka. Oh, ku tante aya Nyi Arum. Baru kanan geus kapanggihnya. Itu cek sinini bari jeung rutret neangan Nyi Arum. Da pugo atuh teu heula geus pernah panggih. Srog atuh Nyi Arum nyamperkeun terus munjungan ka sinini. Nini, ya abdi Arum mah damang nih tuh geningan. Hari geus waktu namanya hidup teh datang sorangan geningan. Sarta salamet teh kurang nanaon syukur atuh nini ge. Ngerasa bunga panggih jeung hidup teh. Moga-moga we teh ayeuna kahareup mah ulah panggih deui jeung si Badarawi nya. Kitu ceuk sinini. Bari jeung nyarenge terus ret deui atuh ka Jakarana. Terus neuteuk muni antep jiga nu hayang sidik pisan kana keuretan beungitna. Ari ieu saha aya budak bujang meni jaludug jeung jangkung kieu yo. Bet asa karek panggih manehni mah.
jeung menikah kasep geuning. Sa ari ngaran Ujang teh? Si Nini nanya ngaran kaeta Jajaka. Anu anyar pinanggih si Nini mah. Wasta abi pun Jakarana Nini. Jakarana atuh ngawalon kana pananya si Nini Rusi. Bari jeung terus atuh munjungan muni rengkuh tandaning hormat. Jadi Jakarana nya lamun kitu mah hidup teh Jajaka anu geus di omongkeun ku Nyi Mayang meureunanya. Muridna Ki Wirajaga teh meureun. Nya da kitu cenah lamun teu salah denge mah. Sumuhun terus pisan telepat kitu manini. Nah kunaon atuh ieu teh? Ala terus ngajarantang di luar we ya hayu. Urang ka jero imah ieu ngobrolna ieu ngerasa se. Kenae saung butut oge dalaga geura lumayan we keur ngiuhan. Cek sini nih ngajak kasakabeh nu aya di dinya sangkan ngobrolna pindah cenah ka tepas imah. Sabab asa kurang hade ari ngobrol bari jeung ngajaranteng mah. Laras pisan sakasauran manini teh. Ayo atuh Jang sarea urang ka ditu yeuh ngobrolna yeuh bari ngalah salse. Ngiringan paku mangga, ngiringan bae. Bring atuh sarea harita ngabring muru ka tepas imah sini nih. Gugek dari yuk dina palupuh we anu katemponna meuning geus leucir. Sadangkeun Nyi Arum harita teh dituntun ku Nyi Mayang. Terus dibawa ka tukang kebat muru ka pancuran. Maksudna deuk sina babersih heula cenah. Da pungguh baju Nyi Arum teh muni becepok kalotor jeung sarwek. Ari bapak kubu jeung Jakarana harita anteng ngobrol paduduaan. Pang-pang nama ngadongengkeun anu ayeuna keur karandapan ku sakumna urang lembur Sindang Sari. Asal upload kuy. Sabot keur kitu atuh Torojo atuh Mang Japar ajo jeung Samid jeluan karek baralik ti kebon. Barang nempo Jakarana geus aya jadinya sarea pungguh we ngerasa atoh. Nya terus kabehna gugek dariuk ngarobrol meuli aruplek. Malah sakapun masok kadenge sora si Ajo jeung Samid anu seserian cecengiran. Da puguh sok seli gondak we jeung seli ledek. Tapi sok sanajan kitu maranehna mah tara jadi papaseaan. Yang kumaha ari rancana urang anu saterasna ieu teh yo. Nya teras terang-terangane emang teh ieu geus teu sabar hayang gancang-gancang bisa ngusir ka si Badrowi jeung anak buahna. Sabab mang tadu Gusti Lila cekeng teh hayang bisa balik di Kalemur, hayang ngariung deui jeung kulawarga. Da puguh Gusti Lila dititinggalkeun rajeun bisa manggihan ka anak jeung pamajikan. Tapi kudu ti peuting kitu ge bari jeung susulumputan. Bet asa jiga bangsat Mang teh Ujang Aden. Itu cek Mang Japar. Harita kadeng itu manya kajang Jakarana. Samalah ngomongna gerada ngalangis estuning mata kuatir. Da puguh memangnya Mang Japar teh geus lila ninggalkeun anak jeung pamajikanana. Hawatos teh inget Mang manawi teh mamang teh dugikeun ka ngalaman anu sarupi kieu. Nyaan telenges temangkuluk daya pisan ras-rasan. Nanging toslah teh kedah hariwang Mang insyaallah abdi sijang ngabantu sakia tenaga kanggo ngalumpukeun kajahatan maranehna. Ya alhamdulillah atuh Jang Asep, Jang Aden sok pamina kitu maduh Mang teh ngaraos bingasi Mang dieu. Sareng ageng pangharepan nanging waktosna bade iraha sareng tindakan naon anu bade dijalankeun ku Jang Aden teh. Mang Japar tumanya deui kalawan Daria.
sabab kekeh hayang geranya hok kena rancana nudik dijalankeun ku Jakarana. Terus pisan Kasep. Nah tindakan naon nah bade kumaha tah anu bade dijalankeun ku urang teh. Dageus tang tu atuh urang teh kudu aya sasayagian atawa kudu aya persiapan meureun sabab yang hareupan Badrowi teh lain persoalan nu gampang. Harus pisan paku mayunan Badrowi sanes persoalan anu enteng. Dumasar kana hal eta dinten enjing Mang Japar Jang Ajo itu dia atuh Mang Samid urang latihan sesarengan. Margi urang mung gaduh waktu sadua dinten kanggo mayunan si Badrowi sakatut anak buahna. Kera Kang Jang Aden kumaha ieu teh dinten anu kedah ngalawan si Badrowi teh sareng anak buahna teh abdi tiluan kitu atawa sanes kitu Jang Ajo. Ari maksud aka kuring mah ngajak latihan sasarengan sote. Margi tanaga Mang Japar Jang Ajo sareng Jang Samid teh tangtos diperyogikeun pisan dina waktosna. Naon margina margi apaan si Badrowi teh seueur baladna tangtos moal tiasa sadaya disang hareupan ku abdi panginten. Tah dumasar kana hal eta yuk urang sasarengan tah perkara ngelumpuhkeun si Badrowi eta mah bagian kuring meureunan. Cek Jakarana ngajelaskeun ngeunaan maksudna. janten pitunya yang Aden ari tugan teh tadi mah si Badrowi teh kada dilawan ku abdi tiluan mata rada bingung. Gitu cek si Ajo ngomongna ditungtungan ku nyerengeh. Maneh majo kabas bodor hasil manya urang culuan make dititah ngalawan si Badawi. Sarua we jeung nitah paeh ari kitu mah cek Mang Samid ngomongna bari jeung delek ka si Ajo. Kitu Mid. Apaan tadi mah can kaharti Mid. Jangan teu kudu bari ngadelekeun panon atuh. Da lain kawewe bisi dikeke gerak uing. Wanine ke kawing mah di banyu re si atas sirah teh. Nah. Mang Samid nemalan manehna oge embung eleh. Naon ai si Samid arek ngabanyur kawing? Gitu cek si Ajo panon atempo juga muncereng. Lamun maneh neke mah nya di banyu rek uing. Hah? Di banyur mah moal karasa sarua we jeung mandi. Da ditek oge maneh mah ieu moal karasa jo da pugu atuh moal ka tepi sabab awak maneh mah penek bogel kurang jangkung. Naon saya Samid make jeung terus mamawa kana waruga sia maneh mah. Si Ajo jeung Samid duanana jadi pada omong. Itu ieu sarua mung eleh. Ieu mah baku aya geus teh. Nakuna raraon ai maneh teh. Kejeng jadi pada omong kieu jempe atuh jempe. Bisi mendak jadi paseanyaan teh geura. Mang Japar gancang nempas kan ngomong. Nyatana Samid jeung Ajo anu keur pararea omong. Sorana rada bedas bangun anu rada keheul nampo Mang Japar bangun amek jep. Duanana jarempe anu wani ngomong deui. Bet kawas lain payuh weh. Cicing atuh kas payuh wae hirup teh. Dina kayana serupa kieu mah ieu tong sok pararea omong bisi matak paseanyaan. Tungtungnan ke teu akur cik. Si marikir atuh hirup teh jo Mid. Ieu mah Kitu cek Mang Japar ngomongna berjeng mencrong ka Samid jeung Kajo. Nu harita keur ngareluk tungkul teu waranian cengkal da pugusieun ari ku Mang Japar mah. Sanggeus ngomong kitu ret Mang Japar ka Jakarana jeung ka Pakuwu. Ari maksudna mah deuk neruskeun deui babadamian anu tadi. Punten Jang Asep teh. Nah kinten-kintena urang teh bakal sanggup pikeun ngalumpuhkeun maranehna. Nanging punten atau geus pun emang teu percanten ka sarira ujang. Mari apan kitu si Badrowi teh geuningan sanes lawan-lawaneun watah-atah. Samalihan mah manehna teh geuning seueur elmuna jeung seueur pangabisana Jang Aden. Mang. Abdi Sumun kahartos ku abdi oge Mang.
Nyanyiapan saur abdi oge insyaallah abdi bade bajoang sakia tanaga kanggo ngalumpuhkeunana pami perkawi sareng hasil sareng henteu nama eta mah urang sangakeun bae kana Maha Kawasa da urang mah dharma ikhtiar margi anu nangtoskeun mah sareng henteu nama atuh da angin Allah anjeunna kitu ceuk Jang Jakarana ngomongna tandes tur daria ngadenge omongan Jakarana kitu Mang Japar jeung nu araya didinya katempo aruwurutan tandang ngarti. Jang Aden tadi saur Jang Aden teh aya waktos 2 dinten pami anu saterasna kumaha eta teh margi Mang teh asa-asa can ngartos ye kieu Mang pamiringkasna manyamangnya 2 dinten deui abdi tos aya janji sareng Badrowi baris pendak di hiji tegalan anu kamari dianggo tarung ku Mamang sareng Mang Oded Tiani tah didinya tempat eta sae pisan sagarupina persoalan si Badrowi baris dipungkas di eta tempat tah kitu Man. Janten kitunya Jang Aden kumaha lamun emang arek ngerahkeun barudak pamuda jeung urang lembur nu jarag-jag gitu tah maksud teh mun sangkan marantuan ngepung si Badrowi we jeung anak buahna nah kawidian atanapi henteu ye nya sugan jeung sugan we atuh moal aya nu bisa lepas deui sarta bakal bisa dilumpuhkeun. Atuh nuhun Mang pamit tiasa sama sae pisan Mang eta usul teh sae pisan nanging kumaha atuh ngerahkeunana margi pan mamangna oge aya di dieu ceuk Jakarana malik tumanya ka Jang Japar. Wah gampil atuh Jang Aden kieu we atuh isuk jaga ninggeto latihan we nya pas sore Mang Duaan jeung samidrek ini teu kalembur ngarahwan Cipeuting aya di ditu satarek ngumpulkeun murid Mang we sejena deui sakula lalaki nu jarag-jag marek diajakan we ku pun Mang teh da geus pasti atuh bakal daraekeun sare oge Jang Aden da puguh keur ngabela kapentingan lemur tah isuk-isuk ku Mang terek diaraja ka tenggalan anu kamari teh tah ari Jang aja di dieu we teh kudu milu ka Mangnya sabab bisi pakubu perlu ku tanaga si lain dalamun milu kabeh mah geus tahang tuh atuh moal aya anu bisa diutuh eta lamun parang aya anu diperlukeun kitu cek Mang Japar nerangkeun rencana anu rek dijalankeun dina poe isuk ngadenge kitu pok Jang Jaka harita sae kitu oge Mang satuju lah. Nya nuhun atuh ari kitu mah Jang Aden geus satuju mah nya nanging kumaha ari bapakku nah kinten-kintenna satuju pami kitu pakuwu kieu ai pamikir kuring Mamang Japar semua nya kuring oge ai si Ujang Aden atau satuju mas kuring oge ngadoakeun pisan sangkan sagala pamaksudan urang aya dina kalancaran jeung kasalametan tapi kade omat sing ati-ati tur iatna dina ngajalankeunana kitu cek paku nya tujuan kana rencana anu geus dijieun ku Jakarana jeung Mang Japar. Sabot keur kitu teroyo Ambu Rodiah ngajingjing teko jeung cangkirna terus sok-sok ditundaan di haripeunana. Samalah Jon Nyemayang datangna bari jeung nanggeui baki dieusi ku kadaharan menang populasi meninirusi jeung si Ambu. Sanggeus rengse terus atuh ge Nyemayang diuk gigireun si Ambu Rodiah milu ngariung jeung anu araja didinya. Ambu
Kamana si Nyai na gening temilu ngariung. Pakubu nanyakeun anakna nu da puguh ti tadi asa can katempo deui. Samalah kituna teh bari jeung Rura teret ka tengah imah neangan anakna da puguh. Ngarasa hariwang sok sieun leungit deui cenah. Tong hariwang amana da si Nyai mah aya di kamar karek-karek saya bebersih bieu teh. Jika nama atuh keur ganti baju da geuning anak urang kaya anana meni mah tapi kawatirun. Ya syukur deh ai kitu mah nanyakeun so teh mama ieu ngarasa hariwang lah ka budak ieu sok sieun leungit deui da puguh. Geuning sok didodoho wae ku si Badrowi jeung anak buahna. Sabot kitu torojo atuh Nyi Arum nyampeurkeun ayeuna mah kaayaan awakna geus katempo bersih. Da puguh geus meunang mandi sarta meunang dandan. Matak teu heran lamun ayeuna mah katempo pisan Nyi Arum teh meuni geulis matak pikarsepeun nu nempok. Make samping rereng jeung kabaya beureum ari buukna ngarumbay panjang. Keek Nyi Arum diuki gireun pakubu anu jadi bapakna. Tah geuning. Karek oge bieu diomongkeun ayeuna geus torojo. Syukur. Terus pisan ama hapunten abdi teh teu enga-enga ngari-ngariung jadi margi abdi teh nyelang bebersih heula da puguh tos aya kana sabaraha dinten abdi teh apruk-aprukan di leuweung. Tapi kakitu na geuningan anak ting bet kudu ngalaman apruk-aprukan ka leuweung. Mangkaning pangawak awewe kumaha lamun seuk panggih di jeung jalma-jalma nu jarahat atawa panggih jeung sasatwa nu garala. Palias istamu teh ngatangtu matak cilaka. Salios lama ayeuna mah tos teu kada diamutan. Margi atuh tos salamet ayeuna mah. Malihan mah tiasa ngempal ngariung deui Mang Japar Kang Ajo kitu deui sareng Kang Samid. Kumaha daramang sadayana? Nyi Arum tumanya bari jeung ngareret ka Mang Japar. Kitu deui ka Mang Samid jeung ka si Ajo nu jadi batur salmurna ti leuleutik. Alhamdulillah Neng, Mang Maangi nanging pun Mang Tesun bade munut di hapunten magi Mang teu tiasa nang tayungan kasalira. Da puguh teu mampu ari ngalawan si Badrowi Mang teh duh. Itu ceuk Mang Japar ngawalon kana panajana Neng Arum. Malah bari jeung terus menta dihampura ari sabab Mang Japar ngarasa jeung rumasa teu bisa nang tayungan kan Nyi Arum. Mang Japar teu salios Mang da ku abdi oge kartos atuh Badrowi mah sanes lawan-lawanan urang. Nyi Arum alhamdulillah cari leto calamot nyata akang duaan miring binga lain kitu nyemid. Si Ajo ngomong bari jeung ditungtungan ku tumanya ka Mang Samid nu jadi sobatna tapi sok minang pilih rengan. Nya bener kitu akur sami Neng. Atau oge ngaros binga ayeuna urang tiasa penak deui. Ngadenge omongan Ajo jeung Samid. Nyi Arum imut da puguh sok hayang seuri ari ngabandungan kana omongan baturna anu duaan. Nya nuhun atur kitu mah da sami abdi oge ngaros binga. Margi ayeuna urang tiasa ngariung deui. Ci sok atuh. Gera dongengkeun kumaha lalakonna hidup teh. Alah, laras pisan Neng Arum sok atuh gera saurkeun. Da sami pun Mang kitu deui sadayana oge tangtos hoyong terang kana kajantenan anu kalaman ku salira salami ieu. Mang Japar ge milu mairan nyambung nyarungsum kana patarosan pakubu. Da Mang Japar oge hayang nyaho kana lakon anu kaalaman ku Nyi Arum. Sok sanajan geus rada nyaho oge sabab geus didongengkeun ku jakarana. Tapi da eta mah ukur garis badag ngabungkul can ngadenge ari langsung ced jenis nama. Menang pananya kitu atuh harita pok Nyi Arum. Cuman ama kartos ku abdi oge datang tos atuh sadayana oge hoyong aruninga kanangkat naon rupi kajantenan anu tos kalaman ku deui abdi. Kalawan teu harese barabat atuh Nyi Arum ngadongengkeun kajadian-kajadian anu kaalaman ku dirina. Dina mangsana patalak jeung Bah Badrowi
malah ditulungan ku Abah Dirga nepikeun ka mangsa harita kabeh didongengkeun eueuh anu kaliwat. Tak kitu ama oge kasadayana unjuk kuning abah eta sakitu anu kahalaman ku abdi mah samalih masuk sanaos dugi ka iragoy oge abdi mah moal hilap kajasana Abah Dirga kali ambu nyatana sepuhna Kang Jaka. Kitu ceuk Nyi Arum. Bari ngareret bari imut ka jakarana anu keur diuk sila ngarendeng jeung Mang Japar. Jadi kitu dongengna teh nya teu nanaon anu kadandapan ku hidup teh syukur alhamdulillah. Sok sanajan ama mah teu bisa nulungan kanu jadi anak ka hidup, tapi masih aya jalma anu haat made senjata pitulung sarta nyelametkeun diri hidup. Tina sagarupaning balai cu. Laras ama abdi teh ngaraos pisan kahutangan budi ku aranjeunna teh. Sadua da mau ge. Kautangan budi ku Abah Dirga kali si ambuna. Sok sanajan Abah Dirga moal menta belasan jasa ge tapi bikin ama anu jadi bapa hidup. Geus tangtu kudu boga rasa jeung rumasa. Reg atuh harita waktu cukup mangsa nyekapan cag para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah mandedi bais maju kana bagian 102 maklunya. Atun lo kumarupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.